Masya Allah nyusuan teh lain perkara mudah jeung perkara gampang leres gitu aja. Bolek sek getihan tumawon hayang morotan budak teh 2 minggu paranas tirisna pun bojoge. Mata salaki mata di porotan daripada paranas tiris 2 kalinya. Subhanallah 3-0 awewe bisa ngalakukeun eta perkara bapak-bapak teu bisa mata pantes cek Kangjeng Nabi teh ummuka 3 kali summa abaka kakara bapak anjeun lamun anjeun geus bisa ngamuliakeun awewe 3 kali kakara pek anjeun diajar ngamuliakeun kanu jadi bapak cek abdi ge mafhum mukhalafahna tong waka ngamuliakeun bapak-bapak lamun can bisa ngamuliakeun ibu-ibu. Alhamdulillah mulia teu ceu mulia pisan. Dampal suku ece osok nincak ti kotok tara. Dampal suku ece osok nincak letak tara. Dampal suku ece osok roromehan tara. Naon muliana dampal suku ece jempolna kekeungeun cingirna petot. Tapi surga nu mulia ku Kangjeng Rasul dibantu eta surga disimpen handapeun talapak suku ece. Neuki ka ngadawuh mendeklarasikan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Dengekeun yeuh manusia nu hayang asup surga. Surga nu sakitu mahal, surga nu sakitu mulia, ku kami disimpen dina handapeun talapak suku indung anjeun anu ku anjeun sok dihinakeun. Moal bisa anjeun asup surga lamun talapakna nu dihinakeun ku anjeun encan ku anjeun dimuliakeun. Surga nu mahal ceu ditukeurkeun jeung dampal cokor awewe nu roromeheun. Eta kumuliana ibu-ibu. Ceuk rek kunaon atuh make jeung teu nuhun ka Kangjeng Nabi. Rek naon ceuk alasanana beuteu maca shalawat ka Kangjeng Nabi. Sakitu hebatna Kangjeng Nabi ngamuliakeun ka ceuk. Nepi ka disebutkeun ge awewe teh imadul bilad tihangna nagara. Leres kitu. Alhamdulillah mata kudu nganuhunkeun ka Kangjeng Nabi lain nganuhunkeun ka awewe awewe kudu nganuhunkeun ka Kangjeng Nabi. Nuhun Gusti Rasul salira parantos ngangkat harkat martabat kaum abdi sehingga abdi ayeuna dimuliakeun ku caroge abdi sehingga abdi ayeuna dimumule ku pala putra abdi. Alhamdulillah. Satu acan dilajengkeun ece, satu acan sholawat, urang bagikeun heula santunan anak yatimna bisi urang kalima ka guru kulem tanapi bisi ka guru wih ti payun. Aya santunan anak yatim kanggo 11 jalmi sanes ti simkuring, ece da simkuring ge sarua bereeun. Apan simkuring ge keur ngurus budak santri tah ieu ti Jawa ece. Babarengan teu dipentar duit 2.000 3.000 barang we tuang jeung barudak santri di ditu. Tah ieu mah sedekah kanggo santunan anak yatim ti Alutfi. Alhamdulillah. Ece ulah yang menang santunan da lain anak yatim. Nya barudak we. Mangga mungkin langsung dipasikeun ku Alutfi. Anjeunna tadi request Dul Barkah cenah. Ustad ku Ustad panglibutkeun ngaranna budakna mudah-mudahan sing janten budak anu sabar, budak anu soleh, sabab lain urusan gampang ditinggalkeun kolot teh nya. Ditinggalkeun kolot teh subhanallah. Mangga ieu ti RW 3 Neng Nurul bager ka panggung ka payun. Aya Neng Nurul? Nurul ti RW 3 ka payun. Teras Bunga ti RW 13. Teras Dita ti RW 3. Teras Kinan Khairiyah ti RW 3. Teras Satria ti RW 3. Teras Abizar ti RW 3, Lutfi ti RW 4, Teras Fahmi ti RW 3, Isan ti RW 3, Azka ti RW 13, Dapin ti RW 3. Mangga ka payun, mangga rung sholawatna bil barkah. Dipalih dia 5an, dipalih dia 5an. Punten panitia dibantos. Mangga. Innal habibal bil barkah dikenal langsung kuno sedekahna Alutfi ka payun.